busana maneka warna Siti Inuning pasewakan busana maneka warna serba kapus piteng udiana yang pajaking sarwaruh mah rengkeng maning marawata janarawata Sang Nalendra Prabu Jinawiya kasumpingan patih anu sejang nguningakeun kajadian dialunang unirah kangandika Kang Rayi saulang sembah sungkem kuhyuk panjenengan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Rayi kumaha kaayaan aduh hebat tuang putra patanangna dugi kajari sabiwir hiji pamujian ti balarea ditujukeun cap jempo ka tuang putra jadi yakin tuang putra teh Gusti teu muwajir dinengnek-nengnek ti lelemet diais-ais ti leutik kalian dididik pangarti istuning ayeuna geuning katingal mangpaatna sapertos salira we nuju anom sun salira nuju anom teh kitu pisan bae abong kira kalebet teh manuk teh bubujit anak cengceleng anak parakukun sungan teueuh rupina anu kiat syukur bagja kumbayangan ngan panuhune eta pamuji teh ulah dihareupeun anak kaula bisi ngalunya nuning dateng sandika barang yantawisna bae Sang Nalendra naroskeun yen kaayaan di puseur daya laporan ti patih yen aya nu masing pati teu makaning perlaya Rai kaulang bener aya nu korban anu mau tuang putra teh rupina kalpasan seun raja anu pamungkas madugi kang masing pati teu makaning perlaya boa-boa sieun aya mamala tina ieu kajadian anak diayakeun katangtosan heula mun nyata eta raja teh parantos nawis yen moal ngayakeun tungtutan naon-naon di mana aya kasilakaan beh dituna dugi ka maot tapi teu bisa kitu ngaran-ngaran manusia teh cicing dina hiji martabat sanajan ayeuna nawis dina eta katangtuan di mana tetep beda
boga anak buah nggak bisi manehna teu ngayakeun serangan ka direk nuntut nyai caring cing mah perlu we ti ayeuna caring cing pageh kancing saring set pageh iket bejakeun ka hamba rakyat nagara supaya priatna jeung hati-hati nuhun ngidateun sanika arang nuju aya dina himawacana sapratanepun Dewi Siti Ragen diudag-udag kurayina nyaeta Jaka Gintiri. Tulungan ama tulungan. Naon lagi itu si Siti Ragen lompatan. Naon geningan diudag-udag kurayina nuju ocon panginten. Piraku di mana? Tulungan. Pangapunten ama. Naon ieu teh Siti Ragen? Aduh, sadaya-daya kaula nuhun pangapunten. Paman. Naon nyai? Naon geulis? Sadaya-daya tiwas. Sejaka Gintiri kau saporod kumaha saporod naon asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku caritaanana si Jaka Gintiri pangresa nya naon aduh ampun teh jiga anu mabok panon beureum gular gelar tua atoe ai pok-pokanana nah nepi ka asa garihal kaula nuhun garihal kumaha pajarkeun teh cenah moal gaduh bojo pami teu ka Aceh oh iya teu pinoda mah paman pok-pokanana si Jaka Gintiri rungsep ka kupingna pajarkeun teh cenah hayu urang tepangan Kangjeng Rama urang rengsekeun pertikahan darayu teh moal gaduh bojo pami teu ka selera Aceh itu saurna kaula nuhun bener eta teh teu pinoda mah kaula nuhun Kangjeng Rama balik sutiraga kageningan mah pangapunten kaula nuhun diuk Gintiri nanaonan teh Raden Gintiri ngusap beungeut maneh Gintiri sadaya-daya ama kalarasan Aceh lumpatna ka dieu panuhune ama rengsekeun putra teh ayeuna pertikahan sareng pun lanceuk tobat naon itu banyak hidup naon rengsekeun pertikahan ama putra teh moal gaduh bojo upami teh kapun lanceuk Aceh Siti Ragen katarik kataji ka pati-pati bener teh sia ngomong teh tapi nadama kaula nuhun nyaan Gintiri laras pangresa tobat Panjar kalelo bawalan Panjar kaloi lumawan Panjar kalelo sang nalendra nafsu kagila-gila ya wis kena pikir pasti para sayang wis kena bikin pinasti kesayang bener teteh ngomong teh sadaya-daya kaula nuhun
Gintiri musa pengetrai jaah teuing. Cing eling cu ieu lanceuk sainung sabapa. Aceuk hayu urang sosonoan. Duh ampun teuing si Gintiri amat. Teu sangka kalakuan nepi ka kitu Gintiri. Lebar ku pamuji balarea. Lebar ku wibawa jeung komara dek dilunturkeun ku satara kitu. Eling sia. Tikahkeun putra ama teu sangka. Teu beda ti dedemit sia hirup teh. Pinas ti kersayang tumampara. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar papasten anu tumiba. Watak wantos yen Nalendra saciduh metu sakecap nyata. Nyebat dedemit kaya putrana Jaka Gintiri anu kalakuanana. Sasat bogoh kalancit. Leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Jangelek jadi hiji makhluk anu panjang beheungna. Itu kayana. Aduh. Tobat ama. Keun. Oi. Gusti naha tuang putra beuk jadi kitu. Kudu saimbang sia jeung kalakuan. Kudu saimbang jeung wujud kalakuan kitu mah. Aceuk. Urang kawin aceuk. Ama. Sutiragen teu eling. Pati, ulang bawa buru-buru kai ke si Sutiragen. Timbalan menyuk sumangap pengesap suara. Sok deh kumaha. Aduh ama. Kawin kenjeng si asyik ama. Sang Nalendra Prabu teu tiasa ngawaler. Anu tina waktu eta lajeng meremkeun socana ngadak-ngadak. Atuh ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis. Ngablesat ti payuneun ramana. Nemrak janela karaton kacana dugi ka Amurasut. Hingga ieu Jaka Gintiri anu parantos salin jinis kumelayang di Gaganawiyati. Sang Nalendra ketiasa sasauran sangat ajih tina ieu kajadian. Tunda lampah eta Jaka Gintiri duka kumaha pinasibeunana kacarios di hiji perjalanan Semar Sapala Putra nuju lumampah. Keun urang teureun di hanilum sin gesan sampureun cag urang tuna di Kanyuang siang gesan alaeun para genyokot ninggalkeun mangsa datang sampeurn deui. Kacarios ieu Semar Badranaya lunta ti kampung Tumaritis margi aya pangondang gaib. Wireh Sitiragen kedah nyuhunkeun dipapageun ayeuna-ayeuna atuh ku kituna ieu Semar Badranaya. Halumampah ti Tumaritis anu aya patula patalina sareng kaayaan batin sareng ieu Dewi Sitiragen. Yang urang ngarerehkeun heula capek kitu ka Kang Silain cu. Oh iya anak ayaan. Sugan teu patongong-tongong jeung kaayaan batin lahir teh cu. Geus aya harewos kana batin ua inung barudak minta dipapageun cu.
katurung-turung dewek teh aya pangjurung ti akang ilaing cenah buru-buru gedap gera bojoan ayeuna mana taku dewek teh sok sieun disebut bagera pakokolot anak ya alah dek ngawinkeun bapak dewek euy kiraku nyeusehan ngisikan kudu ku bapa we terus ieu meureun kudu aya batur di imah aya nu ngamemenan atuh di imah teh ulah pagalituk teh meuni jalu unggul kada kasih dawala kitu euy Aturan kulan. Syukur ujang. Damang wa teh. Imeujeuh Eta tara-tara awis tepang tengah gini wa nama aduh geuning kana nyai wa itu. Ya kitu teh ai dasi make ai baju henteu. Ai itu dipake ku dewek da kanyaah Kang si lain kitu. Pajarkeun teh cenah kado diheulakeun. Timpa kanyaah ti putra. Heeh, ucu. Kanyaah putra. Ya kitu teh atuh da dewek teh ujang. Ngaran-ngaran di lemur teh atuh da ucu. Panggaliwota teh di imah teh sanajan bari jeung ditiungan ku waluh. Heuh ku daun waluh, Ku ari waluh nya wa. warai waluh pangalituk teh deuleu. Jalu we wungkul. Isikan ku jalu nya. Heeh. Aya 4 personil di imah teh 8 kepala Nah make jeung 8 kepala wa. oh da hiji personil teh 2 kepala Aingnya kepala atas kepala bawah. cuk Dan kitu ujang mohon anu aya patula patalinga jeung kahayang Akang si lain cenah buru-buru dewek teh kudu boga pibatureun hirup tiraku nyeuseum ngisikan kudu kusorangan atuh batina wa teh geus aya panggupai inung si lain kudu menta buru-buru dipapageun disekar mume
tapi kitu oge sugan inung silain teu kabobodo teh nya kasamaran tingali maklum di dunya ucu sugan teh palsu nyawanya sok loba anu nya di lain-lain nu lain dinya nya tenan tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong we ye lumampah teh wates ikan tenan sae deka sekar mume wate tua teh satu acana atuh ua ka sekar mume wate bari nepangan heula we dulur-dulur ua iya atuh kan tenar sae teh pun lanceuk nu dijonol ieu Bapak Haji Sidik sareng etehna laras wah geten teteh ka ua teh sabulan sakali kurunyung ngirim kopi eta mah Ibu Haji Nining sareng Bapak Haji Sidik bagirna teh wah atuh Mas Darjo, Chef Syarif, di Maharani, Chef Herman, CS, Eye aya kula operator, geten teteh ka ua teh cu. di toko Ngajaya ge aya wa teh ka ua teh nya di toko Ngajaya tah Urang toko Ngajaya di Banjar teh sarua we geten ka ua teh sok sagala dibahankeun nuhun cu. Atuh urang parigi ieu Ujang Wiono. Geten kadewek oge teh komo kolot ilaing nu ti Cibuluh mah bah minta. Siapa minta kulan? Geten teh ai usum puteuy teh ngirim sabeungkeut. Jang Ayub ti Ciceti. Getol Ayub oge Barang kirim cu. Hujan kulan. Aduh, wa jeung goy jeung nana. Da pugu dipake lempangan bari buligil nya pantes bronitis oge ua teh. Perwayahna kulan wa. Cuk. Karoyan. Ka dieu kitu Kakang saing ujang. Bisa karana tah. Dewek dek yang kere heula capek itu cu. Kang. Itu di sahur itu. Akang heula saya itu bapak pada lason heulanan isrek-isrekan sagadakan bantu umalang emplu mana usugun uyeuh dek teh euy boyahna we Kang lah hawa meuni biji pais tipung ngadu ilmu nyawa ajit ngajak pasini angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprak akan gentong ditabuhan tau moal Kang moal paes tipu ngadu ilmu nyawa jit ngajak pasi ini angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprakan teuingkeun nahaon istipu ngadu ilmu aya wajibna Kang kolot baheula nya euy nya bener basana teh dihalangan ku siloka putri geulis gagaweran capetang tara nyarita amis bu di tara syirik berekan tara masihan upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi lah iya samping batik tetungtungan diketek teh dipihane di sisih mah henteu basyu aduh nya dipoe teu kalangkangan tuh kapati lalap ka langit kuya paeh katiisan pireu mata katorekan simul di we nu cebol cicing di lebak sirahna mapakan mega ngear we sapanjang jalan manehanana emut ka Siti Nurhayati aduh gedong gede dijual gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela bener tinya kolot baheula menaon cing teh artina naon tah Kang tah kapal eta teh gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela kapal teh apa eta teh eta mah keteng teh eta ngan bati ngarebab jangkung teh Kang taro tah naon ngan bati ngarebab jangkung ngan bati ngarebab jangkung ngan bati nalangsa wae naon cek Kang tara wangsa nya terang wangsa bisa enggak tarang cucu
Sekarang uce gitu mah. Disangka palupun nantung disangka kapi milik diri naon sing Naon tegang? belik Baik, tah. Lele dumbo di pais tekan. lele jumbo dipais Make ulah awon dibungkusna naon sing Naon tegang? ewon Emer gede dijual naon tegang? Butuh sama. aduh ampun Coba ka duit. dawa yuk kawan si dawa lah Di dinya bieu ci. Gerak-gerak betah. Teuing da beten yang naon sana. Kedewek lain Kang Dawala. ingin kedewek kemana si dawala Kamana bieu pauek, pau kang teh. Tut dari satu gua siaka. dek ngawinkeun kolot dek teh euy Akang teh. kolot beger pakokolot jeung hayang kawin teh ka anak raja deui Boga kahayang sakitu ge. ari mawa bakal seureus we jeung apu Kitu-kitu jeung panglai mawa panglai jeung jahe kudu dapet pemajikan teh lauk mas menang meuleum nya Sakalian sisir kerep bawah. teu si monyong naon tadi kadenge mah jeung putri geulis gagaweran naon sih Jelagan. ya putri geulis gagaweran anu geus minang loba anak saya ngomong teh kemana karep Ini ge gagaweran kan. hirup mini oge pemajikan asep anak geus gagaweran ini teh ampun bapak mah jeung hayang kawin teh euy Maksudnya mah yang itu ngaladenan pada jangan diseimang di lembur di lubu. Yang kahayang mereka. Dengan gayang kawin gak ada keranjang gitu. Anu babat nu tanding we atunya. Anu babat anu tanding. Anu kudu kadinya kudunya. Tuh. Iya mah. Tapi teu kitu ai jodoh mah akang. Oh, kita ngai jodoh mah. Masuk di lemur dewek ya, ai jodoh mah pan teu disangka-sangka eta. Oh, di tetangga di lemur dewek. Aya nu ngawin muning jodoh mah. Akad tidak. Iya. Kanu kitu jodoh. Ada di Halimi kungsi pada tau ngawin ucing. Disebut itu tengok Jadi minantu wau kente ucing ini mah. Isyana teh lah bobogohan jeung muning. Disebut jodoh careham dan kitu. Oh, jodoh careham bisa jadi. Kemudian hari loba jodoh makan. Sakinya Boga lagu naon sing da wala? Boga lagu naon, geus beak waktuna ge.